Kak, kumaha ya? Piknik teh jadi moal. Tuh, ingat tuh. Nah, di pikiran ting terjadi mah cebor we kayak jadi sorangan. Ya, daripada ngobrol teu pararugu, urang boga tatarucingan. Wah, Naon cik, kumaha tatarucinganna? Kieu ya. Kunaon tukang bubur nakolan mangkok. Nya ame payu atuh. Jadi bade meser teh arapaleun. Yan itu teh tukang bubur tos datang. Lain. Mana? lamun nakolan aku palu mah atuh areupeus mangkokna. Salah. Lamun nakolan beduk mah atuh disangkan ada keadaan beureun Kang. Salah. Cing. Ya, boga teh jawabanana? Ya kuleungeun atuh. Lain. Taluk. 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 Lalu kah Talu. Ya, taluk. cik naon atuh nu ieu teh lain nu ieu lain wae. Nya, aku senok atuh. Yeuh, Kang, ayeuna PSBB teh diperpanjangnya. Nya, keun bae atuh hari diperpanjang mah. Lainkeun bae, Kang. Percuma diperpanjang, ari teu diperkeras mah. Woi, Aya naon atuh mah? ngecok duit lah. Kapan kamari ge boga kene hutang 7.000. Eta mau opat atuh saduy. Nah, jangan naon atuh mah. Nangis ngecok deui duit. Mah teh butuh keur nambal. Oh. Mun sakieu Amal sakitu ge mahi mah. Nah sabaraha tuh? Doy, 35.000. Nah nama naon? Mama teuing. Butuh nambal MBK.